Abah nanaonan eta teh ngadon rek merkosa kasih ece anu rek ngaliwat. Hihihi. Jaka sinting bari ngahihi ngomong gitu teh. Sia saha sia babanyit beguk. Sia nyingka ka itu sing jauh besi di podaran ku dewek. Cek eta lalaki anu awakna busekal da duanana oge sarua awakna teh baran telu malah bangetna oge sarua juga nama kembar meureun. Wah, pamali hari nyarita ulah sok amanna karep wae. Sarbah eta lepaskeun karunya si emak rek dagang meureun kalah di gegewek kitu. Cek Jaka bari surunga serenge sakapeung gegetret kana sirahna. Benar-benar hayang modarnya sia mah kunyuk budug sia janta urus heula ku si laing tah babanyit teh hayangan modar meureun. Ceuk eta lalaki bedegul marentah kanu ngaran janta. Atuh jug sebrut we eta nu katelah si janta teh narajang teu kagok deui langsung we mesat bedogna. Hiuk coba bedog meni nyuruntul rek nobros beteung si Jaka. Kahalaknya sih kabah teh. Kela tuh bah. Cek si Jaka bari nyingcetkeun awakna kagigir. Leungeun katuhuna rikat ngarawel regang awi haur. Hiu jebret. Walau goblok sia monyet. Si janta ngerepeng leungeunna beunang dicepret ku regang haurna si Jaka. Pluk we bedogna oge murag. Memang da si Jaka oge dina nyepretkeun regang haurna teh make tenaga jero anu leuwih ti setengahna. Abah mah elehani. Si Jaka tuluy ngoconan musuhna. Ki janta beuki panas asa diwiwirang hareupeun lanceukna anu katelah Kiwanta ngaran lanceukna mah. Sia mah kunyuk buduk kituna teh bari sebrut deui manehna nyebrutkeun pereupna rek ngagedor gado si Jaka. Deui sia sarbah. Itu bedogna wali cokot deui. Cek Jaka bari ngelok geduk heuk pereup Jaka anu asup na mah neunggel pisan kana huluangan ki janta. Bangkyung awak ki janta ngabangkyung bari leungeun na nyekelan hulu angeunna anu karasana seueul lain dikira. Hiu jebrot tenggelan kepang si Jaka pasusul-susul nyacer sakujur awak ki janta. Tobat halah galeong gubrag we awakna ngagubrag nyuksru kana akar cangkring terus we gegerungan teu bisa udang deui. Nampo anu jadi adina nyuksru kitu ngan gajleng we Kiwanta nyampeuk kareupeun si Jaka. Pereupna anu sagede jeruk purut teh ngahiuk meni bangbaraan rek ngagedor kanu palepisan. Sarua galak geuning si abah ieu oge abong sarua beungetannya. Jaka kituna teh bae rikat luncat kagigir plos pereup si Wanta ngeplos pletrak pigelangna beunang disintreuk ku si Jaka. Aduh goblok sia kunyuk raun. Kiwanta kotka ngerepeng pigelang leungeunna asal komper. Sok atucing balik ari aya gelut jeung uing mah kabah meni sarua wae jeung si Sarba anu itu ning. Jaka kalah ngoconan teu nembal Kiwanta teh manehna langsung meseng kuda-kuda deui suruntul deui awakna anu sagede anak kebo nyuruntul rek nembrag awak si Jaka
Ari si Jaka malah kalah nyikikik bari ngagajleng kaluhur. Celek awak Jaka nyoho-nyoho geus nangkor dina tonggongna Kiwanta bari cicirihilan lelewana. Estu matak panas kana ceuli Kiwanta. Babi sia turun sia kehet, ih kurang ajar teuing doraka kakolot kitu peta teh sia kehet. Kiwanta nyerita jadi kamana karep pekat kuasa di lelece ku lawana. Wah, cicing bahulah budal gadil wae wingkeun ngeunah numpak muning ya. Tembal Jaka kituna teh bari ngagitik ceuli Kiwanta nepi ka ngoceak Kiwanta teh bakat ku panas karasana jeung asa ngungeng katorekan. Ari Jaka mah angger we anjecleu dina tonggongna sakitu Kiwanta geus kegaleongan oge terus we kalah beuki ngahajakeun. Teu daek cicing si Sarba mah. Turun teu geunaheun numpak kabogas kolot kieu mah. Ceuk si Jaka bari gajleng manehna luncat. Suku katuhuna dijejekeun kana punduk Kiwanta atuh puguh we jugubrak. Awak Kiwanta ngagubrak leungit keseimbanganna. Nyuksruk kana rungkun nyasat asa disurungkeun atuh. Sedengkeun si Jaka mah tetade oge geus nangtung kalawan sikep anu tenang bari seuseurean jiga anu bungah naker. Kiwanta ngarasa wirang anu taya papadana nempo adina nyaeta Ki Janta tetadi can hudang kene wae kalah gegerungan bari nyeklan sirahna. Antukna mah Kiwanta teu loba deui mikir, langsung manehna mangul awak adina ngan berengbeng we lumpat ninggalkeun pekalangan. Asa taluk ngaladenan Jaka Sinting anu jiga heureuy gelutna mah ngan hese diarah kalamahanana.